Barudak sadayana hayu urang sadayana ngadeg sadayana ngawi kakawihana anu sumangetnya barudak. Yo barudak
syukur ka Allah mungkarama anu di sawarga abdi saja bakti ka mantena mungkarama anu di sawarga abdi satya abdi moal mundur abdi moal ngecat najan salengkah tetep kiring Gusti tetep muji Gusti salalamina urang ulah mundur urang ulah ngecat najan salengkah hayu ngiring Gusti hayu muji Gusti salalamina. Barudak ayeuna urang bade ngadua, tapi sate acan ngadua urang bade kawin kakawihan. Panangan kaluhur masih emut teu barudak? Emut atuh hiji dua tilu. Panangan kaluhur ngahonta bentang. Panangan kagigir manukna hibeung. Panangan kapayun hayu urang potong. Panangan dilipet hayu ngadua. Gusti Yesus abdi sadaya ngahaturkeun nuhun upami dina dinten ieu Gusti parantos nyarengan abdi sadayana pimpin acara Sunda ingawitan dugikeun katungtungna. Hatur nuhun Gusti Yesus mung dilebet nami Gusti Yesus abdi sadaya ngadua. Amin. Barudak sadayana mangga caralik deui. Odah sumuhun edo. Terang teu upami budak nursery oge parantos biasa meten ti hiji dugikeun ka 10. Leres kitu edo. Leres atuh odah upami teu percanten mangga atuh urang sadayana bade nyaksena kelas nursery ngetan ti hiji dugikeun ka 10. Rancangan pengantar yuk di 2 tilu genap 7 8
Abi atuh, abi oge penasaran. Supados henteu penasarannya, hayu atuh urang nyaksena naon wae nya kagunaan panca indra teh. Sok mangga dangukeun ieu. Indra soca kanggo panenjo cepil kanggo pangrungu pangembung kanggo pangembe panangan kanggo pangragap letah kanggo pangrasa. Hayu atuh urang kawin kakawinan dua soca abdi. Sing sumangetnya barudak ngawihna. Semangat. Doa soca abdi pambung abdi hiji doa sampean abdi ngangge sepatu anyar dua cempil abdi nu kenca katuhu hiji bahang abdi oh saudara wae. Tua soca abdi pangambung abdi hiji tua sampean abdi ngangge sepatu anyar dua cempil abdi nu kenca katuhu hiji bahang abdi oh saudara wae. Udah, ayeuna teh pan nuju aya coronanya. Janten barudak TK Kristen Kalam Kudus Uni Ciateul teh teu biasa diajar di sekolah. Diajarna masih di bumi kene odah. Janten urang teh ngeudah merhatoskeun sareng ngalaksanakeun protokol kesehatan. Sapertos pantun ieu odah penasaran? Hoyong ngadangukeun pantun kumaha? Upami hoyong mangga atuh urang ngadangukeun pantuna ieu dangukeun nya. Boboko teh meuni keker teuing saha nu nyieuna. Poho make masker sakan teu kena corona. Lauk emas jeung gome ditenden lalu heulak. Lamun di tempat nu rame kudu anggang jaga jarak. Edo jangan sedihnya urang biasa sasarangan diajar di sekolah. Tapi nya udah sanajan diajarna masih di bumi kene urang sadayana teh nya barudak TK Kristen Kalam Kudus Uni
Sok jom. Ayeuna. Sanes anjom atuh emak, tapi zoom. Pokona mah itu we jom. Sok geura imah. Tiris mah abdi mah moal ibak ah. Jika do bumi tang ting tung tang ting tung. Ya pantona tang ting tung tang ting tung. Ayah jendela nak tang ting tung tang ting tung. Ayah kamar mandi nak jebak jebul bal. Gogogokan wae. Sudah sama lawan sok gogogokan wae teh. Sok angkeun. Tah. Sumuhun tamu kenya. Ih, mantapna geura Udin. Ari di bumi teh udah gogogokan wae. Abdi bareng ngaros ieu abdi hilak deui ieu teh. Warna naon ya, Mak? Tuh kan, tos ilang deui budak teh pohoan wae. Sok emunan heula. Rajang enjing rencangan. Iya rana hideng. Iya rana kayas. Iya rana koneng. Hatur nuhun. Rencangan iya warna hijau. Kami iya warna bulau. Iya warna barem. Hatur nuhun. Kumaha? Emut ayeuna Udin. Parantos ayeuna mah Mak. Saya upami kitu mah ayeuna mah bade ka dapur heula nya. Bade ngagoreng sambel Wah, ros pisan eta mah. Mak nyus rasana. Mak, abdi oge hoyong ngaraosan tuang Sunda anu sanesna. Kapotos ieu, Mak. Ayo ulang kebakten. Rajang enjing ibu guru. Iya namina ongol-ongol. Iya namina calemak. Cacang enak. Enak. Hatur nuhun. Iya namina auk. Iya namanya tainai. Iya namanya pisau. Iya namanya tundro. Iya namanya karedo. Hatur nuhun. Iya namanya goyong. Iya namanya cilok. Iya namanya putinoong. Hatur nuhun. Lawas pican. Jangan koyong anu mana? Yang cilok. Aduh, meni raos pisan. Nah, Mak, ulin teh hoyong cilok, hoyong ranggina, hoyong putri noom. Udin mah upi-upi wae ka hoyong teh. Tapi emutnya sate acana tuang kedah ngawas sama nangela. Nuhun, Mak. Sapatos pantun ieu pan mangga geura dangkeun. Di rumah pernah diangun. Di daharna rebun-rebun. Sering
Ye, ye aya baso. Ye aya baso tahu. Aya siomay oge. Oh, upami baso biasanya dinaonkeun. Baso tiasa dikuah, tiasa dicolok. Sok bade nu mana? Upami siomay biasa dicolok teh. Tiasa dicolok, tiasa dikuah. Sok bade nu mana ye? Oh, upami tahu ayan teh. Aya, ye aya tahu ye. Ye tahu, ye siomay. Sok bade nu mana? Ieu upami tahuna ieu meser di mana nya, Cek? Iya sok bade nu mana ye? Aya tahuna ye, sok. Ieu abdi teh naura seula ieu tahuna meser di mana? Di Cibuntu atau di Sumedang? Di Cibuntu. Sok di bade nu mana? Ieu aya basona, aya siomayna. Sok bade nu mana? Oh, di Cibuntu. Ieu nahanya siomayna mending hideung kieu tos laminya cenah. Udin, ampun Udin. Ieu bade meser atau ente? Nya ieu aya baso ageuna teh nu alitna aya teh. Aya, sok. Aya nu ageng, aya nu alit, sok bade. Ieu lengkap. Henteu aja abdi mah narasungguh hatur nuhun ya. Astaga, Udin. Bade icalan deui abdi mah ah. Umum aya naon ya teh? Ujang teh namina saha? Oh, nami abdi. Ngapangkeun teh nami abdi Udin Saparudin anu pangkasetna sadunya jeung saakhirat teu aya tandinganna. Abdi putrana Maijang Saparijang anu geulisna kabina-bina. Terek tek Laras aku teh aya naon ya teh? Ieu abdi teh geus milarian dunia Maijang itu tadi. Karena kabenang wae gerak. Oh, aya tuh teh abdi dijajakeun ka bumi. Langsung teh, ayo teh, ayo. Nah, poe nu ieu bumina. Anu sami teh, ma, teh, ma. Aya nu di. Iya, aya yang poe, ma. Iya, ma. Ada jarak anggun ya? Ma. Ketemunya, ma. Udah, geuningan seueurnya rupi-rupi seni budaya Sunda teh. Semoga edah. Sumuhun barudak TK Kristen Salam Kudus Uni Ciatil oge marantos tiasa ngetak ku bahasa Sunda. Biasa oge nyebatkeun nabi warna. Beras tiasa ngawih kakawihan ku bahasa Sunda. Leres pisan biasa oge mainkeun alat musik angklung. Sumuhun manis sae pisan barudak teh palalinter tiasa oge ngucapkeun pantun sapertos pantun ieu salah sahijina lauk emas jeung gurame diteundeun naluhur erak. Lamun di tempat nu rame kudu jaga jarak. Sumuhun odah urang teh lamun di tempat anu rame kedah emut kedah jaga jarak. Nah sapertos pantun tadi lauk emas barudak TK Kalam Kudus oge aya pada melan
ngahias cukil. Nah, ngahias cukil sapertos lauk emasnya. Aya jang udin. Jang udin kayu jang udin. Ada ibu guru, wilujeng anjing bu guru. Wilujeng anjing. Udin. Ada kamana udin. Iya, bade apa mara? Udin, kumaha da mah? Tangges bu guru. Udin, ibu guru teh hoyong ningali kumaha padakelanna anu ngahias cukil parantos dihias teu cukilna. Nuhun, cukil jadi dibantu teu? Aduh, isin bu guru, kewelang bu guru. Hoyong ningali barudak TK Kristen Halam Kudus Uni Ciatur mah teu aya isin-isin nya. Lanteran sadayana. Mana Udin, mana sok isin-isin. Udin, ieu mah atuh cukilna teu acan dihias keneh atuh ieu mah. Kan kadah dihias tuh janten sapertos lauk emas. Udin hoyong amung bola-bola bu guru kewe gadauna. Udin teu kenging males atuh. Tong ameng wae kadah dikerjakeun heula atuh tugas ti ibu guru teh. Kedah rajin, Udin tong ameng wae. Udin, nuhun bu guru. Karencangan kedah rajin ya. Udin oge mulai ayeuna mah bade rajin. Sae pisan Udin. Pinter Udin. Hilapnya kedah nurut oge ka ibu bapak nu di bumi. Nya Udin, nuhun bu guru. Karencangan oge nya. Sumuhun barudak sadayana dugi ka dieu nya acara Sunda TK Kristen Kalam Kudus. Pileuleyan sapunere pegat simpai paturai patepang deui hatur nuhun.